drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Meni ngeri pisannya berita penculikan anak. Meni jadi sararion kieu nya. Bunda, dia. Menyok, naon eta Bu Ara? Aya culik. Di mana aya culik eta Bu Ara? Di mana? Iya, di nu berita meni sieun pisannya. Menyok, pokoknya tadi mana? Boro bunda teh geus panik atuh sieun diculik. Si bunda mahnya meskipun di nu berita, urang teh kudu tetep waspada ieu. Soalna keur marak penculikan anak. Sieun pokona mah kada eta si Ujang di pasantren bisi aya anu nyulik. Nyamual atuh Bu Ara apanya? Si Ujang mah di pasantren ieu aman. Ieu mah bisi si Ujang teh kerjajan di luar eta keluar pasantren. Terus anu nyulik kan sanu apal. Tapi dah Bu Ara nanya di pasantren si Ujang mah nu dagang teh aya di jero nya aya kantin. Jeung dia si Ujang teh beunang keluar ieu apa ieu dia ketat nya. Si bunda mahnya kan bisi atuh bunda, bisi. Urang tehnya kudu tetep waspada. Waspadalah. Ibu Ella teh nya Ibu Ara. Lain Bung Ele bunda tapi ieu mah bisi. Yang atuh barangnya bunda dek balik heula ieu dek ka warung. Cai kana eueuh jadi orang bisa ditita ku bunda. Oh nya atuh sok atuh. Hayu Bu Ana nya. Hayu, kadenya bunda bisa diculik. Nya Bu Ana, mun di dieu teh nya Bu Ana. Nya. Ieu mah kudu diwawarkeun di sakola jiana teh. Ka para murid lamun balik sakola kudu langsung balik, teu meunang ulin heula bisi diculik. Kudu bebeja ieu mah ka kepala sekolah. Si Jasmine tuh sakola. Si Ica balik teh heula meni horang pisan da apa ayeuna. Mana ya cenah anu anyar teh? Oh iya gini di dieu nya. Neng. Naon? Nah, kamu balik sorangan. Mana sih Neng? Eueuh si Ica mah geus balik teh heula. Tadi anu ngajemput di gerbang. Meni gaya dijemput ku saha eta teh? Kang Badru. Lain si Kang Badru da kana mobil ngajemput lagi. Angkot maksudnya? Lain angkot kamu teh, tapi damri. Jasmine, aku kamu udah jajanan aku. Iraha aku ngomong. Tadi pas ini sekolah sok. Gitu. Tong sok pura-pura amnesia lah. Nih geuleuh da. Iya aku ingat meni. Hayu tuh. Hayu kemana adik kamu? Ke minimarket lah. Karena aku udah ngajajanan onigiri. Tong jadi eta Jasmine tong jadi onigiri etana naktirna. Terus naon atuh? Mie ayam atunya soalnya tadi neng di sekolah tuh dahar jadi enak teh lapar. Nah, ente dahar lain kamu masuk mau bekal bawa bekal tapi kan tadi pas neng dahar tehnya pas dibuka pisan si misting nanti diacain ku si Burhan geragu jadi ku nanti dipicun mah eta sangguna. Padahal mah dahar we atuh neng bek kamu teh Afet jeung si Burhan. Deh meni gareula tapi Jasmine kamu enggesan eta nelpon ka mama kamu teh? Enggeus, kan gitu. Terus bener teh Jasmine eta teh mama kamu jadi artis artis dracin. Oh itu bener ternyata memang aku teh artis dracin. Babaturan neng indungna artis meni amazing ieu mah fantastik duar. Tapi deh itu mah sementara aja sih jadi artis Cina mah. Maksudnya? Iya maksudnya ya selamanya sementara kan mama aku mah fokusnya jadi TKW bukan artis dracin. Jadi ya teh sampingan hungku jadi artisna gitu Min. Nih kalau segitu betul jadinya Senin sampai Sabtu itu jadi TKW fokus ya. Nah di hari Minggu itu baru syuting dracin atau getelilah paling beberapa jam gitu. Oh gitu. Ayah wae nya batur mah pekerjaan utama artis teh mah pekerjaan sampingan. Dasar si Ningsih. Maaf maksud neng teh Ibu Ningsih gitu mamana Jasmine. Tapi nah eta teh bisa jadi artis dracin Min. Emang naon gitu eta teh kronologina kumaha? Iya kan cerita ya, mama aku kan pergi ke supermarket belanja bulanan buat majikannya. Terus pas lagi milihin buah, ada yang nanya. Oh ditanya, kakaknya kok cantik banget sih Neta lain? Lain eta atau nih, eta mah nu di TikTok kan emang di China, bukan di TikTok. Oh lain panjang teh. Terus satu eta anu nanya nah. Nah ternyata yang nanya ke mama aku teh produser nama Cina. Terus pas liat mama aku cantik ya kayak aku kayak gini. Ditawarin mama aku teh jadi pemain drama China itu. Oh gitu.
Tapi nya, mama aku teh sempat nolak lah ya, ho. Nah, nolak, padahal ada kesempatan emasnya. Nah, ditolak. Ya kan mama aku teh pengennya teh fokus jadi TKW aja. Tapi si produsernya teh maksa. Jadi kayak gitu, mama aku teh mau tapi ada syaratnya. Kopi hidung yang ayam cemani lain min syaratnya eta teh. Lain atuh neng meni, emang mama aku teh naon karuhun. Ngebisi saha nu apal. Terus minta syaratnya naon cenah eta teh? Iya syaratnya teh mama aku jadi ngerti jadi artisnya nggak full time tapi sampingan aja, cuman hari Minggu aja. Gimana ya? Oh gitu. Tapi kamu bahagia temen, mama kamu jadi ya bintang dracin alias drama Cina. Bahagia teh? Ya bahagia tuh mama aku jadi artis Cina. Si kucing juga bahagia ya kucing. Wow. Neng ge sarua da min teh milu bahagia gitu. Nah gitu. Ya kan lamun mama kamu jadi artis dracin gitunya, kamu ge jadi beki beunghar atuh min. Mun kamu beunghar, kamu bisa naktir neng tiap hari. Neng mah sangat-sangat menerima itu. Di meni sangeunana kitu ngomong teh, "Cicing atuh mau kemana deh kamu?" Neng, ari mana balik sekolah teh langsung balik ka ieu mah ka ane prak didinya geranya. Iya mah neng teh keur ngobrol jeung si Jasmine. Jamin. Iya mah neng. Oh gitu, geura balik atuh angguran mah geura dahar kitu. Neng mah moal dahar di imah. Nah, gitu eta teh. Ya kan soalnya si Jasmine naktir neng mie ayam. Jamin. Iya mah neng. Oh gitu, nya geus atuh ari kitu mah. Kadanya engke baliknya tong buru teh masih hujan. Iya. Hayu mina orang ayeuna ka tukang mie ayamna, beteungna geus teu kuat kerubukan tuh. Karek eta? Iya, hayu atuh. Oke. Hayu ming kita beli mie ayam. Meni ciluhan kieu cing teh igel. Hayu. Satu tuh amanya. Aing mah nasi bere injem si Elis teh duit. Hari pek tematut kening ditagih teh hararese. Aing mah lapur we mah 100.000 jigana teh. Nih sengit kieu ya teh. Si Bunda keur masak itu, Bunda. Keur masak? Duh meni sengit kieu. Masak naon ieu? Mana iya mana yang Bunda teh keur masak kue tiaw pesanan batur. Tapi geuning tiga lain iya eta mah tiga lain sebelah. Menu anyar. Oh mana yang eta menu baru kue tiaw goreng. Mau inyu. Cing atuh mama neng pasti aja meni asa kabita kieu seungit. Siapa mama neng? Cing Bunda ieu mama neng teh rek nanya sesuatu. Nanya naon eta mama neng? Iya, ari si Elis miluan Bang Emok teh. Ulas anu mana eta mama neng? Eta geuning anu irungna cutbray. Manya. Manya irung cutbray yo. Juga salahna wae ari tonton neng mah. Manya. Nya geus disebutna naon atuh Bunda? Ari irung dahanapna gede luhurna leutik aya lain cutbray. Tapi ge nya. Jadi kumaha eta si Elis teh bener teh miluan Bang Emok? Henteu maneh si Elis eta mah nya teh miluan Bang Emok. Har, henteu eta teh teu balik pisan si Elis. Emang kunaon kitu mah neng? Eta pan kamari teh nya si Elis teh ka imah mama neng eta teh minjem duit bejana teh jang bakal sakola geus teu boga duit bari lewe nginjemna teh da mama neng teh nya karunya ku mama neng teh dibere we 100.000. Terus ku mama neng ditanyakeun tadi teh da mama neng sarua butuh pan. Terus pas mama neng nanya teh cenah ngomongna teh kieu, engke we cenah mama neng cenah mun ieu mun cair Bang Emok, ada si orang teh miluan Bang Emoknya. Teu balik pisan eta si Elis. Oh gitu. Mau nya, tapi mama neng nya kamari si Elis teh da ka imah Bunda eta teh. Dek naon cenah eta teh? Sarua minjem duit. Heuh nya eta mah neng. Mah nya tapi da ku Bunda teh dibere pan Bunda teh boga yo. Terus si Elis teh nya dok ieu cenah odok miluan Bang Emok. Terus ku Bunda teh ditolak mentah-mentah eta mah. Nah, ditolak atuh lebar meureun Bunda eta nasabah. Calon nasabah teh jadi. Menya apa sih eta mah teh bener mama neng. Pan pernah eta ge si naon si Elis teh nginjem ka Kosipa, pasti tagih teh nya lainna mayar eta mah kalau kanjing sakeun androk dikitukeun. Nah, jeung kitu sagala cenah eta teh abeh naon? Tuh nya eta mama neng. Terusnya eta si Kosipa teh teu nagih deui eta ka si Elis teh. Jiga nama trauma meureunnya ieu ninggalin rumput tahu. Ya, rada gelonya eta si Elis. Mana ari si Ica nya udah waya gini ini teh belum pulang ke rumah. Budak teh balik pisan. Ini mah kudu diteang sama gua. Nyaho kitu mah Bunda nya mau dibere injem tak kumaha neng teh si Elis teh. Nah, teu dibere injem mah neng. Teu da kumaha tuh Bunda mama neng teh karunya. Minjemna bari lewe atuh da mama neng teh tega. Punten, ari cai da aya. Mak Uyun, iya di dia. Oh, di dinya gening elu teh. Gua cari ke sini enggak ada di dia gening elu.
Moyun, tuh meni aya weh kieu, tuh ajar nama. Nya, ente bunda, gua teh apanya? Libur dulu ini teh mau all you can eat heula ini teh sama cucu gua si Ica. Aduh. Meni gaya pisan ieu mau all you can eat. Mau nya. Kada ieu nganu ngagrill dagingna lila teuing. Kata gerak dagingna teh lihat terus pas gagal hunturna coplok kita. Nya. Lu mah kurang ajar pisan bunda. Apaan gua amanya? Ini teh sikat giginya sehari 3 kali jadi mau coplok. Pirang gagal daging, lihat mah. Manya. Nya meni juga minum obat wae yo sehari 3 kali. Naon ieu Uyun ka dieu meni asa kutumen? Tidak, gua teh mau nanya ini, hari si Neng teh udah balik belum? Enggak si Neng mah tadi gagas balik. Oh gitu ini teh, tapi nah atuh incu gua can baliknya. Tadi emang si Neng teh jeung si Ica. Henteu ada tadi mah ninggalin teh si Neng mah jeung si Jasmine kurduaan. Oh gitu. Nah kemana tuh hari si Ica tehnya? Gua teh mau ngajak all you can eat. Ini teh si Ica nancan mantog-mantog dasar. Aduh, incu aing. Tanyakan atuh maneh atau kasih Neng ninggalin teh si Ica. Rek ditanyakan kumaha tuh buna si Neng nage eueuh keur malimi ayam itu kasih cepi. Naon ieu? Ibu-ibu jeung nini-nini ngumpul. Naon? Iya mau Uyun dengan si Ica wae kieu can balik. Nah, emang can balik si Ica teh? Can atuh Erna ari udah balik mah sama gua ge moal diteang. Lu oh nya. Alah si mah bawa-bawa. Bawa-bawa naon eta Bu Erna? Si Ica teh diculik. Alah, anu bener Erna ya teh juga diculik. Aduh, gua kudu kumaha ya. Aduh. Mau Uyun tenang heula Mau Uyun nya. Kumaha gua bisa tenang ida. Aduh, ini teh si Ica diculik incu gua. Aduh, kumaha ya nya. Aduh, kumaha ieu mah Neng. Aduh, Bu Erna ya kumaha tuh Mau Uyun Bu Erna? Kumaha atuhnya ya Bu Erna ge bingung aduh kudu kumahanya ya. Gua kudu kumaha ini, gua bingung aduh eta si Ica incu gua can dahar geus diculik. Aduh. Laporan atuh Mau Uyun eta ka. Aduh naon ngaranna teh nya poho? Ka tim SAR sok laporan. Ari lu sok teh balik pisan. Emang si Ica teh leungit di gunung pan si Ica teh diculik. Tara mikir lae sia mah Ida. Hampura atuh Mau Uyun ieu mama Neng teh pan sarua panik ya. Kumaha atuh ya nya? Lapor polisi wae kitu. Tapi kan lamun laporan teh kudu iya atuh kehilangan mah 1 kali 24 jam kan karek dia sih Ica mah leungitna oge. Kumaha tuh? Terus kumaha ini atuh gua panik ini incu gua diculik mana can dahar si Ica teh aduh. Kumaha atuh nya? Kadukun wae kitu urang tanyakeun enta ka Bililis. Erna lu mah hiwal sarwana. Maknya kasih Lilis atuh pan si Lilis mah dukun beranak emang si Ica teh deuk ngajuru. Lu masuk teh balik. Oh heuh nya Bu Erna teh poho aduh. Kasa atuh Mama Neng boga henteu ieu kenalan dukun. Ya henteu atuh Bu Erna jang naon ieu Mama Neng kenal ka dukun sararieun disantet ai tantenya. Aduh, ini teh kudu kumaha atuh katehnya. Si Ica mah teu balik pisan. Gua teh ngahaja apaan ini teh ya? Enggak ngajar senam teh mau ieu. Mau all you can eat ari si Ica gelah yang diculik segala alieur. Gua mah aduh. Ini teh ada apa? Nah, ada nenek Ica di sini. Eta si Ica ari Ica ka mana wae atuh? Ari elu atuh dari mana wae? Wae kieu karek balik. Panik gua teh. Sia mah gitu ka kolot teh nya. Ari Ica tuh, nah teu balik jeung si Neng ieu. Ka mana heula Ari Ica? Sok ngarawas wae kolot dari taeun teh nya. Oh, tadi ini Ica teh pulang sekolahnya kumpul dulu sama teman-teman ini fans berat drama Cina. Engke lagi mah atuh ya lu teh lamun neki indah tampe beja atuh kan nenek. Dasar lu mah anak yatim. Bener sih gitu. Untung we eta si Seneng teh jadi enggak usah. Dari waspadalah. Kudu waspadalah. Bisinya waspadalah. Tama ieu mah simpangannya. Mana nyes? Oh, jangan. Nah. Ayo sayang kita beli mie ayam. Wow. Yuk. Jangan sebutan no absen. Ibu-ibu jangan nini ngumpul. Tapi kan lamun laporan kamana dulunya ibu budak eta. Kurang nenek kan ini apa? Yang balik lu Erna si Ica diculik eta manya si kucing cucuan diculik apa sih? Burung yang segala diculik segala. Oh, mana enggak teh kenyam duit ke Bunata tapi ke Bunata tadi bareng manya ke Bunata ieu we da. Oh, nya duit teh. Terus dia cedok. Kan seungit cenah cek Mama Neng.